Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalanjutkan part nu tadi di bawah. Ayeuna abdi posisi tos aya di Lebet Project. Iya bumi nu bakal abdi direview. Ieu teh tipe teh bumi ieu teh dibangun di atas tanah 60 meter persegi, luas bangunanana di 30 meter persegi. Ini abdi direncangan di sareng Pak Purwanto. Gitu. Bumi ieu teh hargina seberapa Purwanto? Pangosna teh 260 hiji. 200 jutaan lah dilebetkeun namanya gitunya. 260 hiji teh tos all in. Abdi yang ninggal ieu teh posisi spesifikasi lebetna gitu. Teh urang tinggal we sementawis nu aya di luar heula. Teh ieu teh Papur Semua. Tampak muka teh ieu teh Genep meter. genep meter. Kang karpot ieu Biasa lebet. sabaraha meter ieu? Kilometer lah. Kilometerannya. Oh, Lebet sa mobileun, lebet. terasa motor. Terus aya taman, Teras. ieu teh taman tiasa dimanfaatkeun. Ieu mah tiasa dimanfaatkeun kangge ruang tamu da aya Ya. musim. Geuning taman teh dijantenkeun tempat kangge silaturahmi. Nampi tamu teh kedah dilebet di luar gitu. Di pusum ayeuna mah gitu nya. Enong ke orang tinggal lebetna gitu teh. Ieu posisi nu aya di lebetna. Ieu teh spesifikasina teh lebetna sabaraha kamar Pak Pur? 2 kamar. 2 kamar Sami. tidurnya. Oh nya hilap. Atur nuhun ka ibu bapak teteh akang nu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Bilih anu hilap abdi ngajelaskeun terkait spesifikasi, ruangan-ruangan, promo sareng skema bayar ke ku abdi di simpen di bawah deskripsi video ieu. Pilih anu kakantun gitu. Anu urang tinggal we lebetna. Iya, biasa di opsional di angger ruang tamu biasa. Tapi ruang tamuna minimalis sabaraha ieu lebarna Papur? Kilometer ka kilometer. 3 ka 3 ieu teh. Ieu ngagaduhan kamar utama di leup kita terus aya jandelaan buka. Teu ada ageg. Ieu kamar utamana terus aya jendela bukaan ieu teh. Nu Sen aluminium. biasa keluar, ventilasi atas aya, lampu kantun masang gitu. Ieu bahan pitu naon ieu teh Papur? Multiplex nya. Multiplex gitu. Iya kamar kedua. Teu benten tapi sareng kamar anu pertama. Luasna mah tos aya jendela anu nyambung ka dapur. Da ieu dapurna. Dapurna ge tos dipasihan dudukan kangge kompor, dipasihan wastafel, kerana kantun masang. Aya taman saalit. Tidak angge rumput sintetis ge sae. Tapi naonnya disesuaikan sareng ibu bapak periogikeun gitu. Ya kamar mandina terus dipasihan shower, klosetna duduk. Iya keramiknya setengah, manfaat keramiknya pamit kotor gampang membersihannya. Tukang ventilasi udara, lampu kantun masang. Ayeuna di ujung panginten aya Papur Semua. pilih badai anu ditambahkeun Papur terkait unit ready stock nu aya di JMPR ieu. Nah, kalesan ieu ready stock kanggo tipe 30 kitu aya sayogi kana 5 unitan deui. Anu bade dicat beli nu sanesna nya aya teh acan dibangun gitu di fondasi gitu. Janten aya ready stock Kana 5 unitan. 5 unit deui ibu tanpa e-checking nya. Hargana Hargina di 200 jutaan. listrik 1.300, Listrik. China artesis. Listriknya 1.300, China cai tah lancar. Artes ya alhamdulillah. Cai teh nomor hiji Semua. Papurnya. Semua. Lancar cai mah nya. Insyaallah. Aman gitu. Aman. Dah saranti abdi ka ibu bapak teteh akang saranti abdi ieu mah. Survei heula lokasina tiasa tepang sareng Pak Purwanto nya. Mangga. Atanapi sareng Pak Rizky nya Semua. tiasa tepang tiasa konsultasi melalui Pak Purwanto atanapi Pak Rizky. Pada ka abdi ge mangga. Cekap klik link di bio atanapi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Sakitu panginten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat sareng ngabantos ka ibu sareng bapak anu nuju milarian bumi di wilayah Bandung Timur anu tanpa BI checking nu hargina 200 jutaan di mana ya bumi 200 jutaan teu aya dijual di JMPR. Diantos kasumpinganana, diantos surveinya. Sakitu panginten. Nepangkeun abdi danu. Tepangan Abi Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.